Hai sahabat budaya, Sampurasun. Sebentar lagi Abah Dadang akan ngadongeng untuk kita. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, share, and comment, dan centang gambar loncengnya agar kamu nggak ketinggalan video-video terbaru dari Warna Loka 9. Keep watching and always be happy. Abah Dadang ngadongeng. Lemburan dongeng keur hiburan carita dongeng baheula carita dongeng baheula bacaeun urang ayeuna. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sampurasun sahabat budaya, harta incu-incu Abah wilujeng tepang sareng Abah Dadang. Hayu urang ngadongeng deui anu judul dina danget ieu hihid kabuyutan. Abah Dadang ngadongeng. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. 7 kali maca astagfirullahaladzim. Bulu kukus ngelun kamangung, kamangung kasangun. Nada agung nyaparalun, nada jemar pangampura, pangampura kasadayana. Ka inung anu nganung, ka bapa anu ngayuga. Ka inung anu teu nganung, ka bapa anu teu ngayuga. Ka eyang Adam, eyang Hawa, ka Gusti nu Maha Suci, ka Gusti nu Maha Widi, nu kagungan usik malik sadayana. Kocap di nagara dongeng. Ari dongeng teh hiji carita dongeng didongengkeun deui, carita dicaritakeun deui. Dipapaes nyangkan beres, disarungsung sangkan tinemu jeung kamunyaan manusia. Caritakeun sacarana sanagarana bacaeun urang ayeuna. Kocap di hiji lembur, kacaritakeun aya budak nu geus pahatu. Budak teh adi lanceuk, ceuk dongeng mimiti ge da si Nyai jeung si Ujang. Tu kasaha ngaranna mah da dongeng. Si Nyai jeung si Ujang teh layeut, lanceukna teh lalaki, si Ujang teh si Nyai mah panyebutna teh akang. Atuh akangna otomatis nyebutna teh Nyai. Dina wanci haneut moyan ngarobrol di buruan. Ari nu diobrolkeunana teu kurang jeung teu leuwih anu ukur urusan eusi beuteung. Eta si Nyai tipok teh nyarita Kang, asa geus heubeul nya urang cenah. Geus heubeul kumaha Nyai? Heuh geus lila. Heuh ari heubeul teh lila cenah. Lain kitu. Urang ulin ka sisi leuweung asa hayang teh. Hayang ngadahar kupa.
cek adina kalancekna awahing kunyaah hayu atuh lain wae ngalakupa urang ngalabebetian we cenah da sasadiaan urang dina kojong teh di dapur geus rek beak urang ngalanaon we cenah beuti nu aya di leuweung ngalabong borosan bebetian aya hui aya tales aya ganyot heuh naam atuh lah sampai cenah Kang heueuh carita nama leut we duanana ngaraleut ngaleut teh duaan tara lesot eta lanceukna teh sok mawa wae endong dina endong teh paparabotan aya bedog peso kitu we nya jeung peperenian titinggal ninina parabot nu disebut hihid parabotna teh carita nama us we ka leuweung di kajauhan keneh ge geus atos nya teu tukang cenah bener tuh cenah kupat teh meuli geus harideung ngantiana di luhur cenah keun bae lah di luhur ge akang bisa ngalah cenah kan kade nyai dihandap ulah ka mamana cenah lamun akang can turun tekung si lila eta dua budak teh geus tarpi ka hanapeun tangkal kupa teh gede geus harideung aya nu hejo keneh ge pikabitaeun tapi awahing ku atoh henteu titen lamun eta disabeudereun tangkal kupa teh aya deui makhluk sejen makhluk naon heuduh ka urang papai we caritana makhluk naon eta tah kira-kira Rekel maklum lalaki tekung silila angsrot kaluhur tina dahan kana dahan anjok we kana dahan nu loba kupana tapi tekung silila lanceukna kaget ngareungeuh adina dihandap teh gogoroan kieu pibasaeuna teh Kang tulungan aya nu gagarayaman kana suku bet ngegelan itembalan teh kulaceukna usap we nyai meureun sireum heng deui sora teh kareungeun deui Kang tulungan aya nu gagarayaman kana bitis jeung ngegelan usap we nyai meureun sireum kitu jeung kitu we lila-lila si nyai teh las we teu kareungeun sorana geningan eta cenah alhamdulillah si nyai teh cager meureun cenah ku sireum jigana da teu kareungeun sorana padahal lain ku sireum barang lanceukna turun tina tangka kupa kaget gogoroan teh nyai ieu kupa teh cenah tapi nu nembalan barang turun ka mana si nyai teh kalah indit jigana mah kalebak jigana hayang kacai ceuk lanceukna diteteangan eueuh keukeue tapi ari endongna mah aya ngan teu jauh ti tangka kai tina tangkal kupa aya orai beutungna gede teg we aduh boa si nyai teh diteureuy orai
Lanceukna teh panik sieun hariwang uleng beus ceurik kunaon nyai nah make diteureuy oray lain lumpat keur ngahuleng kitu aya sora manuk cukrih cenah turih ku pucuk eurih terus we kitu cukrih turih ku pucuk boa nya ceuk lanceukna teh heueuh meureun diteureuy oray cing urang cobaan da ceuk manuk ge cukrih cenah turih ku pucuk eurih antaran ngareungeun wae sora eta boga anggapan sugan nya ceuk lanceukna teh urang turih ku pucuk eurih nu batak pucuk eurih ningan sok seukeut di dinya tah alakon caritana berewek eta oray diturih ku pucuk eurih bray beuteung oray bedah breh si nyai teh jiga keur sare nya si nyai teh keur tibra cenah geuning ieu keur sare adena teu bubuk cenah geuning ceuk lanceukna bari curik manehna teh terus dipayang dikaluarkeun tina beuteung oray atuh oray nya saharita paeh da puguh diturih beuteungna si nyai dikaluarkeun digolerkeun dina handapeun tangka kupa tapi lanceukna lantaran aya anu ngabejaan bumbu manuk teh manehna jadi henteu panik ayeuna mah inget dina endong teh mawa jimat nu disebut hihid teh ditinggal ninina da ceuk ninina ge lamun manggih kararepet kawisaya atawa kacilakaan anu rongkah lamun eta can waktuna bisa digeber ku hihid ngaranna teh hihid ti nini awaking si nyai digolerkeun hihid mulai dipasangkeun lain dipasangkeun tapi diperenahkeun ku lanceukna geber-geber hihid aing kabuyutan ditinggal nini awaking beberkeun tina sampeanana heula kurunyud indung sukuna sidik-sidik ku lanceukna teh nya ieu mah cenah bisa hirup di si nyai teh geber-geber hihid aing kabuyutan ditinggal nini awaking geberkeun dipapai kana pingpingna kana awakna kerenyed leungeunna tungtung ramona utek-utekan tah cenah terus kitu jeung kitu we eta lanceukna komat kamit babacaan jajampean maca jangjawokan bari dinyanyikeun heuh kitu guguritana teh geber-geber hihid aing kabuyutan ditinggal nini awaking akhirna bray we si nyai beuntak koreja ningali lanceukna kabrug nging we ceurik cenah hampura nyai maksa wae hayang kupa pada tadi teh wanti-wanti pan ceuk akang teh ulah waka ayeuna heukeun bae ceuk lanceukna teh da ayeuna mah urang geus salamet ayeuna mah urang balik we geus beurang tak kupa mah da geus diala
bebetian mah isuk deui we urang ka dieu deui ayeuna mah daptas kareuwas katitiwasan urang balik we. Cing araleut dua budak baralik ti leuweung balik deui ka lemur bari lugina mawa hate anu suka bunga sabab teu tulus katitiwasan ngalaman diteureuy ku oray. Tah kitu rupina akhir tina carita ieu tetela loba gambaran jeung pieuteungeun nggoning dina mangsa kahirupan. Ternyata netelakeun yen lamun urang dina nyorang kahirupan riweuh gurung gusuh tah akhirna teh sok poho katemah wadi saperti si Nyai adina teh ngalaman diteureuy oray teh alatan ku atoh teuing mun hayang teuing akhirna henteu titen kana suasana di sabudeureun aya naon jeung aya saha akhirna aya marabahaya oge henteu titen. Nah ka incu-incu Abah anu geus baroga budak dina ngariksa teh keukeuh aya hal anu leuwih penting dina kahirupan mah nyaeta sakola. Tah di sakola mah oba pangawaruh jeung hal-hal anu perlu ku urang dikanyahokeun atanapi nu ku urang dipelajari jeung nu urang bakal aya kabisa ceuk cohagna mah kabisa anu ngaliwatan bapa guru. Tah urang ge kudu sing tatan-tatan kira-kira ulah rusuh teu puguh. Tah kitu jadina lamun rusuh teh jiga si Nyai teh anu hayang kupa akhirna tinemu jeung kacilakaan. Cag ieu dongeng cekapkeun heula dugi ka dieu ke disambung deui dina konten anu salajengna dina konten Abah Dadang ngadongeng teu seueur nu dipisatur terus cangkung ke panghalang bubur sapanon carang sapakan Abah Dadang ngadongeng cag.